proyek gede Kades Cilengkrang, jalan ke Curug Cakra, realisasinya gagah bulan 10 ngobrol rek dijieun ayeuna geus kieu dan hanya kah kun aya kasus ting beres ting moal ieu proyekna ge mantap we. Kurang lempang rujit jeblogan kieu. aduh Lojeng ka sawah ini. off-road euy. Mantap. Puncak lantaran geus aya di nu video teh heula jadi videona dikeunkeun heula ngirit baterai teu bosen sambung dihareup. Siap-siap pos 2. Pos 1 nama teu kapanggih. Nah, pos 2 minum heula. Mana? Ke mana ka ditu tuh? Tujuan lagi di dieu aing. Ngaso heula di pos 2.
Iya bangku asli teh. Murah gini iya kan. Oke, sampai di mana tuh? Istirahat deh pos 3. Oke. Oh ya benam ayah. Nah hepep dah tuh. Oh, jauh deh. Kemarin di warung. Anjir. Lahang tadi kodokan. Oh, karena semua. Kemarin tuh. Tapi Anis koye Dari puh deui.
Hah? Ito na itulisan ko sa upat. Ayan. Naon. Goblok. Ay, di dia pasti banyak ranjau. Ranjau na taga tingali. Ayaw yung matang kacau untuk bodas dah. Di ketinggian seberapa? Ya tengah kacau. Hah? Iya. Pas opat teh. Kena ranjau.
Naranjau deh tinggal. Aduh, hati-hati jalur dia meranjau, awas. Hah? Asa apa sih yang Ya, Hah? terus lewat orang ke dia mah. Asa apa sih ya mah? Kagok ujung namanya. Hmm?